Peren wayah kieu geus nyeuseum, geus ngeusian cai na gentong. Mah udah can balik di wayah kieu di sawah. Dek ngaladog Bete di imah wae TV eueuh, HP teu gableg. Mendingan ngaladog mah ngagosip-gosip oge rame. Udah rek ngulakan pantau heula Rek ulin nek ngulakan pantau heula. Ayeuna mah zaman paling. Imah butut ge kudu ditulakan. Gusti, pengen ikut mogok banget. Ya uyuhan sakotak ku sorangan. Sieu mah mana? Teman-temantu acan kolot. Tempo duit nawe di nomor hijikeun. Aduh, meneh kuat tahu mantu-mantu pisan itu nempo batur mah meni kuat jeung anak minantu ngari teh. Aing mah boro-boro anak mah kebluk. Ampun dengan ya alhamdulillah ya sakotak ku sorangan. Aduh geus peren wayah kieu nembe kari isukan dironto gayeuna mah balik. Aduh Gusti mani kuat mogok. Sing sehat atuh awak. Asal panen ge kieu capek. Namun teu capek mah moal boga duit. Panen teh teu karasanya geus barareak we. Aing mah oda ka mana mah ngasagna panas-panas kos kieu. Taun sok karunya ka indung teh aing tara mantuan. Aci, wae kisah geus ulin emang siang geus nyeuseum. Encan pagawean mah aya jenuh we di imah. Nya jenuh teh teh kawin we atuh ai laku mah. Ieu hayang kawin. Kunaon si aing hayang kawin salaki aing teh balik-balik. Iya pencok nu hayang kawin, lain urang nu hayang kawin. Asin. Asin ge nya beak we. Aci Asia ka aing keun we geus nah. Hayang wae kan kasep mah meni wau. Emang Asia kasep gitu. Nya kasep. Kasep di manana? So cuman boga AA. Hideung manis ieu mah diagul-agulkeun. Nya kasep pang kasepna di ditu mah di lembur mah. Ya hawa deui. Ya Ci aing jeung duit atuh. Tunggu tuh boga duit ieu bokeh. Emang papayahan wae geus akali teh balik tang ulin Nya meureun ieu na geus beak, urang rek balik da ieu na geus balik coetna. Moal teh bang coetna doang rek balik. Meni lutik-lutik geus sia teh.
Oda eta keur naon? Keur ngasak. Entong diasagan heula engke encan beres. Kapan geus beres geus eueuh nu ngarit. Encan eta belah ditu encan itu encan loba. Nya kami di belah ditu mah beda deui Haji. Oh, Nya ieu mah geus diaritan kitu da ge geus dirontong piraku teh ulah ngasak. Kapan ke loba engke na loba nu miluan ngasag. Engke. Nya mau rugi ieu atuh Haji. Gampang Gusti meuni kuat. Emang kitunya Haji Koret mah ampun tingan. Tibang-tibang mulung-mulungan oge. Demi cinta sun rela bertahan senajan sering kecewa. Manis sepi banget lembur teh kamarana siapa maju panen kitunya. Biasana sok aya nu laliwat ieu mah eueuh. Yam. Bu Haji. Ceprek wae si Yam. Bu Haji ka mana? Oh nya biasa nagian Yam komo ayeuna panen ayo atuh Yam. Urang malah bisa setor. Ala rek kira setona ina geus Coba kana can kalaan. Ngomong can kalaan itu geus rek beako. Ya, eta mah nu batur kan mah mah seblokanna teh nu tengah nu belah dieu teh Bu Haji. Apal meureun? Nu sisi totoang. Ieu, ulah ngandalkeun wae kolot cocokotan maneh, mayar ngandalkeun kolot. Ngandalkeun sade lamun lain nitah kolot. Nya usaha atuh Yam, karunya Apa bantuan mana, kolot. Ayeuna ge udah can balik mah udah. Yang ngasag meureun ai ceblokan can kalam mah karunya atuh. Atuh coba dangdanan manikos artis. Embung mah dititah ngasag. Nya kudu kumaha sih daripada di imah wae usum panen mah ulah di imah wae Bu Haji kudu icing di sawah. Yam, ayo. Engke kokor ke maju panenna nah gitu meuni Engke deui ayo atuh Yam. Awa teu boga urang can boga. Tadi ge cuma ngejo doang dengan sangguna mah eueuh. Kulinya satu di urang ya. Embung urang kudu kulinya di Bu Haji Kalungan urang goreng deui Susuhun urang teu kasusu-susu Yam. Bu Haji mah eta ge gede. Naonan nu gede iya. Imah Bu Haji kan gede, urang embung capek Indung maneh nu daekeun wae keur ngasag wae karunya. Urang teu kacabak Yam sesun babangan. Piceunana ka ditu kawalungan. Musti minemen. Nya Bu Haji mah loba duit ieu ka laundry we tong sagala ngulikeun. Ya, lain kitu ya. Urang tadina rek mere pagawean ka maneh berbagi rejeki Yam. Nya mere pagawean sih mere pagawean ari sinah nyeuseum mah embung Nya nyeuseum ge tibange mesin cuci. Urang ge di imah tara nyeuseum kumaha odah wae. Ya maneh mah kitu da ogoan ngandalkeun wae indung. Nya geus Ya ngomong-ngomong mamayar mah. Moal, urang kulin heula ka itu Rek kiraha cenah. Terus nagian heula ka ditu tuh. Tugan batur baru gaeun. Oh bodah. Ini nu teuli banget kakarak maju panen oge Bu Haji mah. Ayeuna teh Haji Tini panen nya moal teu badagong teh Haji Tini mah da sungut na eta si ayeuna parena mahal. Sebel aing mah da ku aing didoakeun Haji Tini teh lah sing eueuh. Naon anu mari jeung duit lah. Aing kesal da. Badagongan manehna mah aing minjem duit teu dibere. Is, kenapa mana? Aing kesel banget ya ke Haji Tini sia nyaho. Haji nyaho. Aing minjem duit 50 ngajar teh eueuh cenah ngomongna teh can meunang. Ka dieu diuk sia di dieu. Ieu apaan panen manehna. Pake mahal ayeuna Iis. Mun koret banget kata tangga teh sia aing mah sebel dah. Manehna mah nyadian si Iem jeung Mang Odah doang. Nya heueuh ke kadang mah odah pae ku manehna di Waragada dibeulikeun nya Iisnya. Aing mah kesel ka Bu Haji teh nya. Bedegong banget nya jelema eta mah nya abang diberean beunghar nya. Aing ge teh dibere-bere nginjem. Aing kesel banget dah. Yo, geus keun bae ke lamun manehna minta tulung naon teh keun tita ka Mang Odah ulah nita aing geus jeung Cicing sia. we nya lamun Kadang deui ge manehna ngawinkeun si Asep geus ulah tong tambah bantu jeung naon. Mang Odah we doang jeung si Iem. Urang doakeun we sing hese ti tante lancar nya. Aing mah sebel da Iis, maneh nemen pisan ka tetangga teh Iis. Abang iya eta mah kan dipercaya ku Mang Odah. Nya pada ini mas sawahna nambahan deui. Oh gitu. Nya wae geuning kan. Nah, eta sih ngagandeng ke non garandeng we di dinya di non di toko. Saya mau bawa gua mata-mata Bu Haji nya. Nyalain mata-mata da aing boga ceuli sia teh. Yo, boga salah kieu naon. Itu sawahna nambahan wae coba. Gimana nya? Nyaho aing sok aneh ya Is ya. Beki beunghar. Biki beunghar aing mah anu ngusahakeun malah biki balangsa Is. Urang nu boga salaki ge balangsa nya. Aing kitu mah mendingan tong boga salaki
Apa jaga lilinnya? Nya sigana manehna anu jadi ieu na. Bagol. Bagol. Gede teh baju bagol. Oh, kan maneh udah-udah teh lindeg. Heeh. Geus heula nya aing nek ka sawah heula nya nek nempo anu ieu. Oh, sawah sih abang boga sawah. Nya sugana aing mah aya tukang talektor naon nu omben. Kalau teh eta ka sawah kikituan. Nya kemeh memesek sih nya. Geus ya disuruh cikeun di dieu tuh. Ayo kok yang disampurkeun malah matok sih lama. Aduh Gusti, aduh. Kuat mogok pisan. Asal usum panen oge Mana poe ieu mah teu bebenangan pisan. Boro-boro bebenangan malah aya nu dicarekanan ku tukang sawah. Ampun, teh tibang sawah sakitu ge tibang mulungan meuni kuat dicararekan. Oh, Mak, kenaon Mak di dieu? Yes, istirahat, Mak. Istirahat Mak. Pas di sawah mah Geus di sawah. Mana sih bebenangan Mak? Bubu ge eueuh apa ieu mah cuman ngarit doang untuk bebenangan ngasake tadi ngadon dicarekanan we ku tukang sawahna. Kira aku dicarekanan mulungan. Ya tibang mulungan ya. Uyuhan apa teh Haji Tuti? Oh, jelema eta teh Ya ya. meditna nu ajubilah. Mana nama tuh dan ge? Enak ge di dahar teuing. Ya, emang kitu deh tibang pada tibang mulungan atunya. Ya, mau beak Eta menang mulungan ranggeyan ti mah dicokot ku manehna. Ya, ceblokan memang can kala. Encan ke hiji deui itu di Haji Tini. Ayeuna mah Mak, asal bisa eutiknya ceblokananya. Ya, loba-loba teh tibang ngalaan sorangan. Mana sih ieu mah tara mantuan ieu? Tadi ge sakotak beak ku sorangan di arit. Heeh. Diajakan atuh Mak, sia mah da amun eta mah moal hitang sorangan, teu diajakan mah. Baru diajakan udah ngoge meneh kuat hararese si ieu mah. Ya, Kapal iya. sorangan, gawena tengan ngalado we jeung ngalado. Tapi mending daekeun meureun nyangu mah balik ke rapi. Nah, tadi mah isuk geus dihudangkeun ieu kade ulah poho ngejo. Nyeuseul ngumbah piring, nya geus digawenya encan. Ya Mak, ayeuna mah usum komben teh nya mah nya. Heeh, pake komben. Tapi tadi mah henteu nu Haji Tuti mah henteu di komben teu, Henteu. di arit. Heeh. Man teu boga ceblokan di dinya meureun manehna. Boga. Geus Geus pugu geus peren tadi teh sakotak di arit kabeh ku emak. hareunya. Geus ku sorbari jeung ku sorangan oge. Ya. Mogok pisan Iis. Asal usum panen ge mogok capek nya kumaha sih nya. Sorangan wae. Ya heueuh kumaha sih usum panen mah kudu daek capek. Ya, Iis. mumpang-mumpang ya mah. Ya, heeh. Kan ari pacemek teh pan balangsa Ya, kalau pagawean heeh. ge. Teh sare ka mana Iis? Arek neangan eta mah tukang endul sugan aya Tukang Gusti, tukang dul wayah kieu mah geus baruras Iis. Ya orang kudan ge di imah wae mah. Geus atunya mah arek makatnya. Heeh nama tuh. Nempo si Iem can Oh, encan can nempo si iem da. dimake na Imah sugan. meureun sarek keneh mak. Ayo Iis. Peren. Heeh. Ayo nempo itu karunya nih nya odah teh. Geus kolot ge capek we, capek. Boga anak hiji-hijina sudah kurang hidang. Ini para rusing aing mah da asal panen ge loba batu nagih. Pacakliknya gitu, panennya gitu. Jam sakunaon nya bageureup da wae. Nya aing pusing, asal maju panen oge meni loba nu nagih, Oke, menutur pusing. datang. Aing minjem duit ka Bu Haji 50 meuni kuat teu dipere. Tadi oge ya Bella nagih ka aing nya meni popolotot. Potong teuingan mana Ya, nya heeh. sawah lega duit non loba. Ya heueuh meni popolotot tadi oge. Aing mah sebel da meuni budak gombal atuh di jalan mana teh. Yuk, Heeh. capi jalikeun manehna. Oh, nu teh jalikeun eta teh. Iya, Manehna rek sarulungan. Sia moal balangsak wae manehna moal beunghar wae Oh, mah. ayeuna can naon geus nagih coba oge. Yang bedit pisan duitna loba ga ayeuna geus kabeuli sawah dua Oh, coba eta teh. teh Tegak buateng. salaki Ieu ge. buateng Oh, mujaab. nyamual Assalamualaikum. waalaikumsalam Bu Haji. Waalaikumsalam, Bu Haji. Bu Haji Buatnya ka ka mana? mana? Meuni. Rek Ini geulis aya namanya baju beureum bira beureum. ngarayu we. Tadi Baju ngomong mah. bisa Bu Haji coba. geus panen can. Eta cebokan nu ditu di arit aja arit. Oh nyang sebenarnya mah sawahna teh nambah Ya, kondok. nambah geus sawahna Orang oge. mana? Bella rek pinjam duit Ah, mah. teh Bu Haji Teu nya anya. sakiran balik geus. Dia minjam duit mah ya. Moal Bu Haji ceblokan ge sekarang. Alhamdulillah. Bu Haji kesalahan. Enggak sih itu karinga blower. Oh, ngeblower. Oh tadi Gusti, komen. hayam negeri kali di blower ah. Tadi komben lah karunya. Bu Teka Haji, baragia. Bu Haji ayeuna teh asa ku cahaya teh. Cahayaan mainan tarang nih cahayaan. Geus. Nya sorak we batur mah.
Sholat wae, emang sia tara sholat. Tak saya kudu sholat teh. Nyawa ame cahayaan. Ya, tadi ngomong kenal sih. Itu ngomong kena eta Bu Wah, Haji. ngadeng itu cenah Bu Haji sawahnya mah bahagia Nama ya. teh cenah Ya, lagi. itu alhamdulillah bela. Ya, eta Bu Haji kan teh bukan laki, geuning eta duitna nambahan. Oh, ya alhamdulillah Wih mah ngiridit bandingan ya, ongko wih mah boga salaki ge teu boga sawah lega nya yang. Oh, maneh nama da duitna disimpan wae di bank. Ya mau teu jadi bunga wae manehna mah ieu telat sapoe oge Oh, bunga. duit anak beranak jadi genap. Ya, bisa banget, pinter banget ngomong mana Yam. Ay nagas tahun-tahun boboro bunga, boboro incuan, pokoknya ge can dibayar. Ya gitu dan eta teh yeun nyaman banda di si Asep kawin. Ya, Ate. oh. Pinter banget ngagarosipkeun. Oh nyalain ngagosip kan ya sama Oh, lagi emang nambahan nambahan ieunya. deui. Ya, jalan mama pentingnya pokoknya mah nambahan usaha gitu weh. Gitu Nambahan main wae. keun bae teu barokah. jangan-jangan. Ya, amun teu barokah mah mau maju-maju usaha Wati ngadeg mujanya weh. jadi pocong mumun. Oh, nya sia sok ge inti bae penting sok lihat tarai. Nya ayeuna Ya. salaki teu boga. Anak eueuh jauh si Asep mah yang diuruskeun ku manehna Ya, ieu. ada pun oge ge pantau dapurna teh ngemplong mah Jaya sia. nyaho teh si Asep mah tileuleutikeun teu diuluran ku manehna. Oh, nya aya dulurna anu ngarasikoan. Anak sorangan bung dirasikoan. Oh, nya dulurna ge hayangeun ngarasikoan eta adina bapana Nya matak manehna mah bandana gede ngagedean wae ieu. Ayo urang balik kan urang ejo. Judes manehna mah ya nama. Urang ngadanan Bu Haji urang mah moal setor Bu Haji aya nama. Ayo gue emang geus di tahun mana ti storan-storan. Geus kira catat teh nu panjang merodut. Ai minjem 50 gitu dibere manehna. Ya, heeh. Oh, nya mana boga salaki bos kudu nginjem keneh wae. Banyak salaki orang terbalik-balik sih Bu Haji teh. Oh, nya teu balik ke ngiriman meureun. Ya Allah, Ya balik moal ngiriman moal mah sama Bu Haji. Yang geus ngeteng wae tuh Bella. Heeh. Oh, manehna sok ngeteng tah. Ya manehna mah pasti dol baduit. Pengalaman Ye, manehna mah borondong teh dibeli. Ya manehna mah baulana si dan bedug iam Nah, emang baulana. aing ka imahna oge gelung aya opat siki mah balik nyinden peuting, baheula. balik peuting. Ya urut ronggeng meh nama. Ayo balik ah. Ya berarti we teh bener nu kitu Ya we teh bener meh geus sarua kene kos aing. Bedanya ayeuna mah jadi haji gimana insaf. Oh, nyaho teuing tukangeun mah ayo. Oh iya. Mak, geus mana mah di leuleung. Meni karak balik Kalaan wayah ieu mah kieu. sia Gusti. Mah teh ditimbelan. Boro-boro nyimbelan aing gudang beurang Ya sia teh. sudah tega banget ka indung teh ieu. Emang kitu mah dulu sih ieu mah. San nyusun can di imah peperean. Ya geus aing mah baju aing mah geus disusuhan baju mehna mah can disusuhan. can Bapak disusuhan, deui, Jam. au sabun colek na mah. Kita masih sida aku mah balik nama ai di Nya rumah aya coba sangu. euy daek teu. Baju boy kitu batur entog sia teh. Ya daripada Aya sedang aja gitu. wae. Heeh. Menikah Aing geus balik, pengemis ah. masih aku diam kalau jadi Oh, anak ya. ya. Emang Kitu mah dulu ieu ka aing teh pika kerunya Ya mak, pisan. pinta geus ngejo nya getuk uyah dek teu. Getuk uyah dibubukeun teh ya. Ya iya Mas ya mah ngerahkeun kanu jadi anak sia jeung lalaga anana. Oh, mama anak kos artis organ, mama menikah galandangan. Gaya, mah kos Ya galandangan. Wae. mah balangsak mah ulah sok buya gaya. Mas ya mah meuni balangsak teh hayang pisan geuningan. Manehna mah cita-cita. Cek saha cita-cita jadi balangsak ya batur mah cita-cita jadi jelema belenghar karak cita-cita. Mama- Gimana aya jadi jelema balangsak Ya cita-cita? eta ngomong-ngomong di sawah menang duit teu. Boro-boro menang duit anyang teh isukan dirontong hela. Sangat, juga teh mah nu dirontogna. Ya kasawa ge nepok ya alut dengan ngangon bebek Oh, ayeuna panen. nama cendil. Mas ya mengarah hayang dibere endogna. Terus aing balik ah. Nya geus ya balik ka Aing ditu, mah aing balik ka sia, dieu. merahkeun Mas ya. Oh, aing balik ka dieu. Sawana sia mah jeung si Bella mah. Aing geus balik ah mah. Ngaladog we jeung ngaladog sia. Geus ngejon can sia. Geus beres ngejo enggeus, nyeuseuk enggeus. Ari baju mancan dan disusuhan. Nyusu teh wawarehan wae. Deui si sabuna. Mak, tunggu buat atuh, Mak. Mak. Si ieu mah aing balik Minta capek duit ya. mah boga duit teh Minta sih. duit we aing teh nyaho sia kolot balik capek. Nyepan mah tas di sawah, meureun mah duit. Ya isukan karena gara dirontok isukan. Eh, aing mah da. Nu karunya anak-anak teh. Jadi kos budak wae sia teh minta duit teh nyaho kolot capek. Lain mah kadua mantuan kolot ka sawah. Nyambung paranas. Ah, Oh kitu mah rulu sia mah. Pi karunya kolot. ngomelan batur mau minta duit bener-bener ngarang ngomelan. Minta duit itu nyaho kolot balik capek. Boga duit tuh sih, Mak. Iya, mencar menang duit karena keisukan harus dirontok ya. Nang meuli goreng bala-bala. Meuli atuh meuli nganjuk heula keisukan Bukan ya, dibayar. nganjuk mah lulu. Kuat
marah. Ayam meureun di kantong. Iya, lamun ayam mah ku aing diberekeun. Da aing di ka sawah neangan duit lain saker sasaha, saker sia. 2.000 atuh mah, yang bala-bala mah. 1.000 acan iem sing ngartikeun atuh ka emak iem sing karunya ka emak iem. Mabak itu mah lulu wing mah ngejob, bebersih. Yang geus ai sukan mah wing anu ka sawah Terus nudaek we sia Ya ka sawah. daek di sawah. Ya mah isu kan bagian babagi duit, Nah, itu sia kabeh. Ya hooh lah bagian uing Boleh. Ya isu kan namanya lu ka sawah. Ya mak, Ulang geus cicing di imah, beberes imah. Bang imah segede peureup mun kudu diberesan anu kudu diberesan. Itu segede peureup be, aing mah boga imah daripada sia numpang hirup. Ya seson mah tah poekeun Iya, batur mah atunya kolot capek keur di sawah, pangyeusekeun atuh yem. Ulah ngandelkeun we kolot, nyeuseut teh ku sorangan we doang. Mun eueuh karunyana pisan si ieu mah. Yo anduk oge can diseuseuh mama. Seuseuh atunya. Urut ngelap naon ban keur peuting. Bah! Sasa! Embung mararau awing Ampun! Dengan si mah ampun! Ada kolot teh mau musik we si mah ampun! Dengan! Ari kira hayam cate nyenengkeun aing ian. Terus gandeng ada jejeritan ki hayang dilayat ku batur. Oh, bener aing teh modal mun dilayat. Ari mah sing hidak atuh emak. Terus kali itu geura mandi Aing hayang ngopi coba ge tinjukeun kopi. Nya kopi oge. Lu kitu mah rulu sia mah. Aja cai kobokan. Tidang. Aya wae. Balik di sawah teh manjut duit. Anak manungguan we. Entong di pulungan, engke di pulunganna, amun geus anggeus. Nya kembe tuh haji da imah urut ieu. Ya urut gak encan beres, da panen teh make modal engke. Mestinya mau rugi ieu tibang sakepeul sakieu mah. Nya sakepel ka lila-lila mah da loba. Mun kuat nemen pisan ka jelema balangsak teh tibang pare sakieu. Ya lila-lila mah loba. Geus can jam. Boga orang tan boga. Tadi cuma ngejo doang dengan sangu nama awal. Kulinya satu di orang ya. Embung orang kudu kulinya saya di Bu Haji Kalau ngun orang goreng deui Susuhun orang teu ka susu-susu Bu yam. Bu Haji mah eta ge gede. Bihana. Jadi orang perih mun nyeuseun teh. Jadi pocong bate. Pocong mumun teh. Mana mama ngabunduk duit Mak, si anjing siapa kita gitu terus. Pocong mumun. Jadi